payung agung nipir tihilir kagirang malapah ngabedah tengah mipit jati nu kasungsi ujaring kidalang kanda buana direka kidalang ayeuna pun sapun sakantenan sampurasun tali paran tipi hari di patri wanda kiwari sugan manjing na ayeuna wayang manjang komarana lawang gapura nu kasimpai ku carita nyata nagara giling wesi panglinggihan narpati sugih pangarti wastana Prabu Pracona raja nu jembar ku pangawasa tuluhung ku panemu dina hiji mangsa Pracona ngimpen patepang sareng wanoja nulenjang kakasih sang Sudewi gagar mayang dumadakan hatena lumenyap aya geter nunarabas bangblas naguharasana balukarna asmara Prabu Pracona bedah dina mana birahi ngancik nadiri ngenderkeun jiwa ragana teuasa nahan rasa nu pagaliwota rasa tresna nu taya babandinganna gara mayang gerak tetep ya diri nu oleh cumulit sapan wanci nganti asik tu birahi dewasa kula mengkolkeun rasa nu narates nyata sabada kula tepung na inti gelis nah salawasna dipependek ku kasimpe tur dipuntangan ku hate rajat rumingkang ngumbar lamunan ngayonan kayang nu teu kadongkan ya coba masih kene karasa gaharna sorak nadada waktu
Anjeun cumarita bari satia ka kaula. Tapi asli lebih sapih wanci. Da duriat paragat dipegat kodrat. Ari sabab naon rupa nu karandapan hungkulna impian. Gelis ulah hayang laksana ciptaning ati. Turuk kula bakal ngaprakeun sakabeh wadia balat tamayuda. Keur nyangakeun Sri pitakon sabda panglamar. Mun teu panglamar kula ditolak, ulah sabat kaniaya. Kaendran bakal dileha irengkeun ku kaula. Dewasa ngahalang rasa katresna nu aya dina diri Prabu Pracona. Sejak nyangakeun Sri pitakon sabda panglamar ka gagara mayang wanoja nu tepang dina impian. Atuh mangsa harita cemeluk kapatih kasipu. Baris nepikeun naon rupa nu aya dina tutungkus kalbu. Kitu lumaku dina mangsa harita Sang Prabu Pracona nu toleh micinta ka Sang Sudewi Gagarmayang. Ya tobat kumpul sakabeh wadia balas tamayuda. Mega biru nu mayungan ngading-ding di awang-awang. Sang surya tetepnya angan sabudar angan. Angin rintih ngadalingin nebat daun-daun cicing. Ngagupaya nu gerekingkin hape ngopi rohani nyetanang ayu gantru
pasewa akan busana maneka warna maneka warna maneka Sritinun inga pasewa kana busana maneka warna maneka warna sepak kapus piteng ya udiana miang pacreng sarwaro yostara arupme rengking manik yune rawe kocapa wong agung ninggiling usia jujuluk Prabu Racona Srinalendra pinar ing dampar denta kinongtrang ing kancana lelemek bulut ruungu tinulis sinula merinenda adi rinengga ing sesari panglengan rinambaran kasura paput perang wedan sinabaran ing puspak awaran sine bawonten hati kasih Srinalendra Praja Negara giling wesi aju juluk Prabu Racona ngandika pangandikan gerot gentem kadia macan nilang bayam betune Brahmawati syukur bagja kamayangan pamen pati kasihku bunga amer watasuta bunga tayap papadana diri pula alisa abab sampean geus nyaosan kana pangangkir pula sorangan berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana diri kula ku ayana sampean satya satu sujud ka diri kula diuk singat tumanina gerak tarima naun rupana bakal jadi carita kula dina waktu ayeuna ti sanyana ngahajak kula ngangkir lain dina wanci anu mustari dapugo aya perkara nu bakal jadi sawala sanyana ngeneen hirup kula ari ayeuna diriku nut oleh kapikan rungku hiji wanoja endah taya tandingnya nuyun taya tandingnya ya pati wahai lakadala Gusti dahat katedak kalingga murda si panakraming paduka Maharaja Pracona kalina perkawis nedak si gunging pangaksami bilih ayak kalapatan rauh kaluluputan dina danget ieu muga paduka tiasa ngahapunten kana sabudaning kalepatan api Gusti rumaos lenggah kirang tatat etidu juga prayoga tindak tanduk uda negara
muga dampal Pak Gusten pun kirang hapuntenna. Iya, ora dipino gawe hai. Andika sampun bareng rawuh wonten madyaning pasewakan pikeun kaula mangrupa hiji kabagjaan tan wates uangan. Pangapunten Paduka. Kasawangna Maharaja lirno gadung liwunglung sehate. Panetep murakeun katugenahan lir lodaya kena pitapak. Ditingali tina pamentok Paduka sapertos nuju hemong panggali. Aya naon? Upami teh aya perkara nu teu woleh nyuga kana rasa sae wakca balaka meber ngeceskeun ku carita. Aya naon saresna Paduka? Iya. Kieu ti saenyana aya perkara nu teu woleh ngagejah sukma. Kuayana sora pangbagea nu kungsi ngahudang teu rasa sumirat natat ngagurat di belat kamangsa nu geus kaliwat retem katineng nu lawas leungkeung hate lebet kurang geyana geget kapiasi lir disapi wanci sagorelat lengkat leungiteun tapak daduriat paragat dipekat kotrat hari sabab naon rupa nu karandapan ungkul dina impian lir sumpah indung kanu ditundung lir supata bapak anu disapa geuning takdir bet mawag imirengakeun ngapatin nurung singa pipit teu kula luminjing ngasruk asa na tegala cucuk mun lempang asa nincak karangan nu nyongkap karang nu nyongkap pikayung ya koba nah bakal salawasna ieu diri ditekuku kasimpe di puntangan ku hate rajet rumingkang umar lamunan ngayonan kahayang nu teu kadongkang sugan tanda ngejeng kanyataan nu lawas jadi harapan ya mayang Paduka Maharaja Prajona naon rupi nu pagaliwota dina mana Paduka tangtos kana rahutna manawi kawidian upami teh abdi Gusti tiasa uninga istri ti mendi nu teu oleh janten karungsing ati kalayan wanoja ti mana nu ngabalukarkeun Paduka siga nu suda kena kulara ya wanoja nu kaimpikeun ku kaula lain manusia biasa tapi bidadari nu aya di jagat Suralaya weleh atuh paingan Paduka katinggalin lir ilang kasumangetan da geuning nu kapiati ku Narpati Nagri bidadari nu geulis rupi saha teh ya Gusti gagara mayang si mayang moal kitu si mayang anu dikawin ku si Dion
lain si mayang eta. Tapi gagara mayang bidadari lenjang nu kapicang campur deuleh kasawang dina palataran kahayang narawangan poe panjang. Sajeuna kupanggele awak raja pasiksakna dapanumat moal sudah kuperlaya daka tresna hese dipapalerkeun najan hate dijojoet ku pangecet-ecet padang ngalelewe moal pisan dipalire dak aheman teu kahalang aku beda alam tipeting leungit kating trimun berang baru ngasineng daerah sacata ngabobong nu masa tua kabari satu ngetung kagandrung tetepung ngejeng nu ngarung-ngarung kalbuling lunglir nu ditundung ngangkeung nang umpalanak tatineng keprihatina ngemplang jero dadak nu bayeng-bayeng kaheman leungit udagan kasorang ukur impian ya tobat maya kunaon atuh nembongan teh lain dina alam kanyataan masih karasa garna sorana dada waktu manehna cumarita di antara sakitu rewu gunung nu ngajugrug ngan sahiji gunung pananggehan nuasa nepungkeun rasa di antara sakitu yota angin topan nu ngadudut ngan sahiji nuasa nyatana nepungkeun rasana iwati kaula majar teh tegog hai lain nu bisa ngajinekeun raga jeung sukma kitu ceuk si mayang teh kasipu jodoh cacakan ukurna ngimpi kapanggih cacakan tepang jeung gagara mayang ukurna impenan sok paur we gara-gara gagara mayang jadi gagara otak ya iya malah nu teu welek karasa di sanggeusna kula ngimpi peuting harita gagar mayang gegelehean dina pangkuan kula anu matak setiap kula mandi lebah pingping matara dibaseuhan naon sababna kula rarasaeun bae gagar mayang gegelehean dina pingping kula asa sing sarenud ti sing sergot hawatos teuing Gusti pabumbulangan teh dugi ka kitu eta paduka tingali gumulangna padahal salira gaduh kawasa hoyong kawanoja anu model kumaha tangtus bakal laksana bujeng-bujeng hiji wanoja dua dugi katiluna dalah sanagara sadaya wanoja bakal kersa ditikah ku paduka iya patih najan balatak wanoja di ieu dunya kula yakin moal aya anu mapakan kana kagelisan gagar mayang ti aya naon sababna wanoja nu aya di ieu dunya ukur keur nyumponan muaskeun nafsu kaula cindekna kagelisan ngan saharita turu pur nyumponan
kahayang kula dina mangsarita tempo nak kahayang geus katumras teu pati leungit geulis ilang lenjang nu aya bebek awakna teu perlu nyata kula kuanoja seeusi dunya keur nyieun galecokna hate kula cukup hiji bidadari pikeun ubara perina ati gagar main nu kasawana impian kula sorangan kula sorangan mugi paduka dipaparin kakiatan dina mayunan naon rupi nu pagaliwota dina manah paduka margi tangtos kana raheutna kanggo abdi Gusti Patih Kasipu dina leresan ieu sayogi tanagi sareng emutan upami paduka gaduh harapan gagar mayang tiasa kabandang nuhun ti nuhun andika hiji abdi anu satya surti tur ngerti kana naon rupa harapan jeung kahayang kula hai kuhal eta andika bakal dipripati tur tagawe ku kaula pikeun manjat ka jagat Suralaya nyandakeun sadepetakun sabda panglamar nyata kanu lenjang gagar mayang naon bae syarat anu dipenta ku para juata marasangat juata malamanten baya robaya caosan nu penting panglamar kula diterima laksanakeun tapi sabalikna tik mun batara guru atuh para juata nolak kana panglamar kula ulah alang kumbab alang keperakeun sakabeh wadia balat tamtamayuda giling wesi keur ngagempur jagat Suralaya ancurkeun naon rupa nu aya di kaendran hae saharti kaharatos Gusti kanggo abdi Gusti moal bade ngijing sila bengkok sinembah bujeng-bujeng raga dugi kalara dalah diri dugi kamati abdi Gusti moal guligah ngajungjung tita sadra pasrah disarangan ku jembarna mana syukur bagja kampayangan hai teka teh geuning nyong colang teu kasiekeun ombak karempan kena titang tangah paragat najan nyawa ayat dina cukang palastra andika kusuma bangsa baris cerita ngarapikeun kahirup uripan rundayana kaula lega buana lega sagara urang beda jeung lega di jero dada kau kuruk kusakura catur lirtang tumpat tepung jeung nu ngarungum nyang saya nak kalangkang bulan nu cangara rasa lengwang narawangan ku ayeuna andika sumeja bela kakula sebaraga nandonkeun nyawa iya Kasipu sanajan andika kakarak nyarita bari jeung tacan perakna hai tapi keur kaula hal eta mangrupa ubar saeutik lobana ngajadikeun kakuatan dina mangsa kula kabungbulengan ku gagar mayang nambah kasumangetan kaula parantos janten kawajiban abdi Gusti kaula sanaos parantos lukutan taun takran windu cetuk wis kaayaan diri abdi teh moal kapalang nyaba bakti satungtung masih kene aya tanaga abdi Gusti pribadi kanggo saya narpati kitu manawi bagus ti
bagus ku kasihan kasaktian Andika kaula ngebogaan keyakinan tangtu bakal laksana. Naon rupa nu jadi harapan kaula nyata ngahiji jeung bidadari nu geulis kawanti-wanti. Ku kasaktian Andika ka kaula 7 turunan Andika kahirupanana ti mimiti nini aki indung bapak mitoha awewe mitoha lalaki. Uyut bau udeg-udeg jantung siut jangka wareng kadituna belaka tuktak sabondor royot 7 turunan maneh kahirupanana bakal dijamin ku negara. Malah lamun teh Andika bisa ngaboyong ka Garmayang ka Karaton Giling Besi, Andika menang istirahat 7 tahun teu kudu asup gawe ti. Gaji tetep, tunjangan tetep. Malah lamun Andika hayang barang beli tinggal asup ka jero toko, tunjuk naon anu pikahayang kudu di maneh, bejakeun kana boga toko nagara nu bakal mayarna. Tinggal milih. Tinggal milih. Masih kena kurang tunjangan ti kula, masih kena kurang tunjangan ti negara, akan kumaneh duit PBB pati. Pengen cedek maju atuh nih. Tapi sabalik mun Andika hianat ka kaula 7 turunan Andika bakal dihukum gantung di alun-alun. Kaharti kahartos kaula nu Gusti. Kahartos bujeng-bujeng ku dipasihan itu sareng ieu dalah teu dipasihan naon-naon oge abdi Gusti teh bakal satya satuhu sumujud ka saira paduka. Kalayan teu aya sakedik oge dina batin abdi Gusti gaduh rasa hianat ka paduka Maharaja Pracona. Ulah sumlang galih abdi Gusti sakulawargi baris naur kasatiaan ku jalan narokeun pati sejak bebela ka paduka sanes mung sakadar tina lisan nanging celik putih celak heran di dadasaran ku itikat sareng kasadaran. Kedah iraha abdi Gusti manjat ka jagat Suralaya kanggo nyangatkeun srepetakon sabda panglamar paduka. Iya mun bisa ayeuna keneh tih. Kula geus teu kuat. Kula geus hayang buru-buru ngahiji di. Geus ngabayang wae. Geus karasa wae di. Sing sernudna ai. Bawa sapuratina syarat-syarat keur panglamar emas picis inten berlian gamelan jeung sajabana. Gamelan segala rupa. Jeung tatakolna sakalian. Oke bendo anu sarwek teh ti. Iya, anu ngalalawir teh. Oke wadia balat tamtama yuda sacukupna pikeun ngagempur ka endran di mana panglamar kula teu ditarima. Laksanakeun pancen kula demi bagjana hate kula ti. Rampung daud tuntas pangandika katigas kantun pindara pamit kondur abdi Gusti kaulanun mugia angsal dama mangga kersana pati kasipu sabdan nampi pancen tinarpati giling wesi kebat lumampat tumindak konduring pangkonan sang Nalendra Prabu Pracona saprapta tingkah lumampa saja mundur didoakeun sing salamet bawa rasa kula tapikeun kagagar mayat muntea panglamar kula ditarima naon rupa kahayang gagar mayang moal pisan dipungpang ku kula Tunggal maksud
si kabu dangding dangding kuing nyageing pangga hati Tirombongan pencak tomarati nyanding no nyanding mekelarkeun pawayan sarere anu ngandung pendidikan jadi curug panerangan pangerat anu berat namina sukanan selamat dunia akhirat negara patut kesina didik diri saban wanci raga praga saban mangsa jang carman sadetik ulah rek kali ka Gusti nu Maha Widi tuh itu di belah wetan cahaya hurung kumabyar jangan tata mata kelara mata margi seni tuturunan mangrupi bangrupi ci warisan warisan leluhur bangsa tawis gadem barang lagi sebelah di bandar diramakeun buanan
hanut maring dalang hanut maring wayang dalang manut ayang dede dalang kang saiki dalang sejati kang rupa